Bikeun Nyai, bikeun negara Astina. Moal. Kawalungan. Ampun. Eleh Bima, eleh Pandawa. Dek ngalawan pilawaneun teh mentasi Bima we. Perang naon teh? Perang Bratayuda teh jadi. Baheula Prabu Sisusu, ayeuna Prabu Katuran. Hah? Pandawa jeung Kurawa dulur. Ayeuna aing jeung sia. Cik nak keur licik. Oh, siap. Wis ugane. Eta wis ugane. Wis ugane. Wis ugane. Da wis ugane. Sing dina cager. Sing dina cager. Wah. Wah. Datan nirak tangga deman newo pakulinga berat. Datan nirak tangga deman newo pakulinga berana. Kita geningan Raka Prabu. Tapi nadawa ngakaturkeun sumakaturan dawuh kaula nuhun. Ditampi nuhun ku Akang. Kunaon geningan nyalira? Soak Akang teh. Meureun kadangu bieu sorak ambal-ambalan ulah dia balat tamtama. Euya-euyan. Paman Sang Kuning masing pati dursasana korban. Panawati Akang teh geus aneukeun saha. Aduh, nyagakeun sadaya-daya teu Raka Prabu kedah kumaha ayeuna. Minta karidoan Nyai. Karidoan kumaha? Wayahna we nagara Astina teh urang pasrahkeun ka Pandawa. Bener urang-urang buburu we sanajan jadi tukang ngoret ge teu naon. Kumaha Nyai? Maksudna ya nagara Astina urang bikeun. Akang teh hayang keneh hirup. Nagara Astina kedah dipasrahkeun ka Pandawa? Iya. Nah, kawina-wina teh sadaya teh kagungan emutan. Nah, ieu teh Astina teh nu saha? Iya. Heuh urang sadaya. Teu bisa, teu bisa. Ada kriminal buat. Hai sadaya Raka Prabu lali kana Purwadaksina. Purwa wiwitan Daksina wekasan. Kapan sidik baheula kaula teh alim, kasadana teh alim. Da salena teh teu kasep. Kaula teh maksakeun maneh naik oge. Tiba heula kaula teh diolo-olo naik ka salena teh kaula teh salena teh kapan goreng patu tiba heula oge. Bibir ceding. Coba dijading teh mana percis sapu nyere. Baik itu. Kapan eta mas kawin negara Astina ka kaula? Nganu harti Astina teh nu kaula. Coba eta si eta nepi ka kitu. Tetapi tiba heula ge kaula mabogoh teh ka Arjuna. Bongan saha atuh Pandawa maka dihina, Pandawa di sangsara, dinyeri. Dari lamun kitu memaneh teh bogoh kana harta. Bongana. Kaula teh nepi ka diolo-olo di kumaha-kumahana bogoh kaula teh teu suka, kaula teh teu sudi sabenerna. Kayeuna geus kieu nagara Astina mah nu kaula, mas kawin salina ka kaula.
Bikeun Nyai, bikeun nagara Astina. Moal. Alah buru-buru Nyi urang bikeun supaya kadengeun ku Bima. Dipaehan saja pamajikan anak wae. Allah ubah. Lumpat deui ti kemah. Mana tanggung jawab ka negara? Mana tanggung jawab ka masyarakat? Aya pamimpin pengesut borangan sia. Ijen jeung aing lamun bener kitu. Ayo. Beri saja lompat ka pemimpin tu wae. Bikeun buru-buru urang bikeun. Moal. Galahna ieu mah awewe. Awewe matre maneh teh Manowati. Ampun teh Raka Prabu nanaonan atuh make ngayakeun kikiran buktina mah geuning kitu jadi anjeun teh teu tanggung jawab kana kasalamatan negara jeung bangsa. Dek dibikeun moal Manowati. Moal. Lumpat ka mana sia edan. Wah. Pina stiker sahyang tumampara. Hiji. Dina jalan satapak aya jalan nyaga. Ari Manowati malumpat ka palih kulon. Siyudana langsung ka palih kidul. Soak ningali Bima anu ngagidik mudak-mudak ti katebingan. Aduh. Suyudana teras apruk-aprukan. Ya eta soak wayana ancaman Bima. Suyudana pijalanan buntu kahanapna gawir. Deka mana lumpat tapukuh ka itu ka di jungkrang. Itu kayan. Nanging bakating kusieun komo ngadenge suara Bima. Lumpat ka mana Duryudana? Allah. Negakeun diri Suyudana luncat ka walungan. Ampun. Cuprakan Suyudana akhirna penak sareng curug anu ieu curug teh tarik pisan caina aya kasempetan Suyudana pikeun nyumput di satu kangen cai anu nyurug. Bima katatang koteteng ningalian Suyudana ka mana lumpatna. Nanging disapangkeun kresna ningali kana kajadian ieu. Ngomong ka Suyudana.
lajeng ngagunakeun kabataraanana watak wantos kresna duduwong samana manusa terus sing madut rahing kusuma titising andana wilih trahing dewa kamanusa nyaeta napak dina cai nyampurkeun ieu curug anu sakitu tarikna suyudana bari ngahod-hod tiris di jero di satu kangen cai anu nyuruh norok-tok gadona bari jeung hate kasiksa ras ugarwana parantos nawang lukang ras emut kadulur-dulurna anu parantos kuhugur di medan tempur perlaya di medan hutan alaga katingali dina bayangan ngajajar baraya-barayana cing bararakata terus-terusan bayangan sadayana katingali papalatakna motor turna semplatak itu kaayaan suyudana hatena terus-terusan kasiksa pulang-pulang pribadi hate da puguh hate dipangpalerkeun gehese dulur-dulur nu geus bararaot ngaremongan cing bararakata ampun tuwa Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Manusa titising Wisnu ngagunakeun kawisnuanana nyaeta ngajempekeun sora curug anu sakitu tarikna kalayan ngadak-ngadak cai anu nyurug teh mengkor molongo lempengan suyudana kalayan sora leungit kadanguna ku Kresna jadi tiis jempring paripurna nur cahaya sesekar ningwang sakaya kilang kumilan nur cahaya sesekar ningwang cahaya kilang kumilan jentre pertelang bangkolet raraina suyudana paenteng-enteng jeung raraina Kresna tubahan Raka Batara yai sampurasu rampe Raka Batara naon ieu putih tobat ieu sorat curug jadi jempeki tapi cai nama terus ngocok teu isin yai ku cai cai ngajugjug lautan di luhur gunung di mana cai di benung kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah Salira teh hijir para ratu meka yugyeun para menak meka serap kolot geus budak erak deungeun meka deudeu. Kasohor Raja Astina Raja Berat Beungan. Tapi kunaon salira bet lancah linci loncat mulang udara tidak teringat. Jadi pengecut
jadi letik burih kumeok memeh dipacok meyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngamang jangjang. Ampun Raka Batara, kaula teh seja taluk dina waktu ayeuna pada nyangakeun we negara Astina. Malah negara Amarta anu hasil tina judi kaula. Mangga nyangakeun asa kaula salametkeun Raka Batara. Atuh sae keneh tuang rayi sadayana anu parantos gugur di medan tempur perlayak di medan Danalaga. Tibatan anjeun salaku raja. Bakal dicatat ku sejarah anjeun jadi raja anu lancalin ciluntak mulang udar tidak telinganak sapanjang dunia ngadeg anjeun bakal katulis dina goreng. Alasan naon pangna anjeun nepi ka kitu? Kapan janjina Bratayuda teh kudu eleh salah saurang. Nya kaula geus rumasa eleh. Lamun eleh kudu gelut heula. Eta hartina kumeok memeh dipacok meyuni hayam kabiri. Ampun Raka Batara anu jadi alasan pangna ampun. Ini ngari Panawa gemelang limaan kaula masanajan 100 tumpur kabeh nganukur kari kaula deui aya kitu nyada moal kuat kaula ngalawan limaan ai dina perang Bratayuda ieu teh perang adil hiji lawan hiji anjir bisa milih mana pilawaneun dek Yudhistira dek Bima dek Arjuna dek Nakula apa Reksadewa pilih hiji pilawaneun anjir di antara anu 5 sarana lamun eleh hiji Pandawa eleh kabeh sabab anjir nganu ukur sorangan deui kudu tuntas sagarupa pasoalan oge. Jadi kaula teh kudu milih lawan salah sahijina. Kapan salira teh hiji raja anu sakti mandraguna. Tuang ibu parantos masihan kasaktian ka salira. Oh jadi lu sejenna moal manglawankeun moal di mana anjeun milih Yudhistira gelut jeung Yudhistira eleh kabeh kompor teh milih Bima eleh kabeh Duryodana emut kana Purwadaksina Purwawiwitan Daksina wekasan emut yen dirina teh nyaeta parantos disorot ku ibuna nyaeta hiji kakuatan ora anda beraja ingkang tumama moal aya pakarang nu bakal teurak nanging waktu harita disorot ku ibuna ku Kresna diwartosan ulah selang ngutur hareupeun ibu bilih jadi dosanya ti samet bujan nepi ka samet tuur mah harita teh teu kaentepan ku ilmu batu karangna di halangan kudang daunan ieu mangga atuh pami kitu macarana sok si Bima macara ka dieu ya iya dupi ngajak perang teh di mana di Tegal Kurusetra di tempat perang jeung Bima teh di Tegal Kurusetra aya pasukan cenah eureun kabeh teu meunang aya perang kajabi ti salira patutunggalan antawi salira sareng Bima eleh Bima eleh Pandawa dek ngalawan pilawaneun teh mentasi Bima we Bima jadi
diantos tapi pasukan di pihak kaula oge oh aya cenah nonton sadayana ditingker ku bala tentara pihak Pandawa pihak Kurawa sesa-sesa bere hiburan maranehna kari patutunggalan we anjeun jeung Bima atau sadewana pula Bima pilawanana oh gitu iya mangga diantos hoyong bareng sareng salira bilih pada ngarampok kalau moal cing percaya ya cenah naon ti dieu urang lumampah rai mangga atuh pami kitu macarana kawataraya tuna lampah eta dina sateu acana perang Bratayuda Rakana Kresna anu kakasih Prabu Baladewa margi jangjina lamun teh mah aya perang antara Pandawa jeung Kurawa Baladewa bakal mihak ka Kurawa margi aya anu patula patalina sareng Samitoha sareng Suyudana kukituna Baladewa mah diolok ku Kresna piwarang melaksiki asem di Curug Sewu di mana ya siki asem terjadi ulah wakan nyaring tina tapana dibebenyokeun margi upami Baladewa ngiring Bratayuda dina harti bakal hancur kabeh oge margi Baladewa kagungan senjata nengalap penghancur kukituna pangolo Kresna Baladewa ngagugus teh dume Kresna teh Batara nanging unggal aya anu ear ti Tegapur Setra Baladewa teh sok nyaring reuwas ngadangu sora anu ngaguruh aya anu nungguan Baladewa teh putrana Kresna kakasih Raden Sencaka jaga wah kadieu naon geuning wa lugay deui wa kadieu unyuk sumaga kaula nu sadaya-daya wa kaget kurnera hamidanget kaget kurnera hamidanget Prabu Baladewa sering lugai margi kadangu sorak ambal-ambalan di tengah-tengah Kusetra dirahangan di coba pengeluaran lupa gening lugai dari semua kali lugai ayo bah ini nanyakeun ieu nu aslina sugan kaganggu wae aing tapa teh nyaeta ku sora anu guru eta teh sora naon puguh ieu sora curug-curug meureun ieu ngan ieu mah aya sora anu leuwih teh eta naon ieu gedengan teh gugur nah naon ieu teh rupina mah huwa eta mah dagang bubur
menyit lain menyit aing deh cing naon wah ai saur nama eta teh di negara Astina aya nu nuju pesta naon saur nama putra putri Siyudana teh ditikahkeun 7 dinten 7 wengi saurna teh pestana teh uyah-uyahan eta teh imangan wah sarangna deui uyah-uyahan di negara Amarta cenah wireh negara Amarta teh parantos kapimilik teh ku Pandawa eta wah rupina pesta leuna yai gogodan bika kieu ya bapa maneh teh Batara pangna aing ngagugu ka bapa maneh teh kulantaran Batara kana ka Bataraanana sama Batara teh tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacongrekan ngagugu aing teh titah melak Siki Asem dina leungeun lamun ieu Siki Asem can jadi ulah kajaring jadi aing teh sumber kali batal itu puas tapat teh imalan wah nyai dikeureuh mah mudah-mudahan we jeung ieu teh asa teu mungkin Siki Asem bakal jadi di depan leungeun pikir rupina dina waktosna mah wad bakal janten wah siap upami dicebor kumaha wa dina panangan kemungkinan tapi munguh pitulung pangeran mah teu tiasa kitu wa nu mawi kedah bari tapa oge rupina ieu teh munut kabul maha agung merdih asih nu maha kawasa wana we atuh ulah kagagu margi eta teh mangrupikeun gogoda nu kadangu ku wa teh alah nyeta itu sang saya itu bapak mana itu bapak mana itu pintar ngomong tarai ngomong nih ngomong bala dewa barang ningali kahiji madhab aya istri anu gugun tayangan duh wah pindah kaulah nu pindah aja sadaya-daya wa naon jelema lain sumuhun geuning jalmi awe laki katinggal nama istri wa awe ya timalan ada siapa sih hayang hei jadi saha asa wawu aing jadi saha ya kene awe teh kawan aya kasieun teh geningan Raka Prabu Sibaka Pihatu kaget denera ningali Parwati ini kaget denera ningali kaget tak kiri-kiri lagi denera ya ingkang ningali ya Parwati laras Raka Prabu deka mana teh Sembaka Pihatur bibi sahaya Raka Prabu anak Kresna oh ayo kitu jadi kemana teh
Saraya Raka Prabu nanaonan geuning aya di dieu. Ngado nyaung-nyaung di Curug Sewu ieu teh naon? Ke. Mental sadir. Naon sababna Nyai? Bari jeung nyorangan ka dieu. Hah? Anu mawi Raka Prabu nah teu uninga. Naon? Aduh, ampun teh Gusti Maha Agung. Laras teh uninga. Naon? Panawa jeung Kurawa teh Bratayuda perang Jayawinangun di Tegah Kurusetra. Panawa Kurawa perang. Waduh. Perang naon itu? Perang Bratayuda teh jadi antawis Panawa sareng Kurawa. Dulur lapur baraya beak pamili langit pecah kaki masing pati itu makanin perlaya. Kurawa dengan ukur Raka Prabu, Kurawa dengan ukur Kakang Suyudana wungku oge kumaha nasibna. Duka kumaha nasibna ina kaula nu. Bratayuda. Laras geus sabaraha poe? Parantos tuntas. Amin. Rapala Dewa nafsu kang kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya bapak nanya anaknya tukang tipu ya tak. Nah Raka Prabu geuning ngaleos. Mana kitu di badamian mata si setan. Akang teh dia teh tabrak si Ki Asem. Dina dapat leungeun. Lamun can jadi ulah ka jaring. Eta teh disaur saha Kresna? Kurang ajar si Kresna ka aing wari-wari nipu. Aing teh lanceuk. Utang pati utang wiran ti wiran. Di podaran si Kresna wae. Tu geuning salira telan calin cirucat pulang udah tidak taligana pajatek melahan ka Kurawa mana bukti mah hampura aing pernah ditipu kurang ajar ji tutur geuna di udang teh si Caka wae si Caka da gua sablok dipaehan ka sia saja. Kayu agung babar wete sami rempel gotonge rempel sami apang-pange sekar mekar Serius. Uyah-uyahanana ti pihak Pandawa jeung Kurawa balantam-tama. Aku begalan Pati Bima sareng Suyudana lir muning rarakitan kuda papasangan. Palih kulon pihak Pandawa, palih wetan pihak Kurawa. Parantos hiji deui. Balatang-tama geus teu perang angin kari lalajo anu patutunggalan nangtukeun nasib eleh jeung meunang Kurawa Pandawa. Memang kitu-kitu oge Suyudana teh boga hiji awak anu luar biasa kakuatanana.
tegeuna ku pakarang naon bae oge hartina teu meurang sadayana Pandawa parantos bingung ningali Bima meus-meus ngajengkang ku tengeulan ada Suyudana malahan parantos ngaluarkeun getih tina pangamung parantos ampir leuseuh ayaan Bima ukituna Kresna miwah Pandawa sadaya anu opat nongtonna rada tebih masihan kode nanging ku Bima teu karere tur teu kahartos Kresna ti kaangangan anu dina waktos ieu sasat ngahuleung ngarga menengolo ke Mangkadu kedah kumaha carana saha eta Sampurasun mah caka maneh secaka timbalan kunaon maneh ka dieu sadaya-daya kaula nun aya kajadian anu teu diharapkeun mah diuk saka kaula nun ama semah kapihatur nun naon mah kebalik maneh teh sadaya-daya tiwas ama tiwas naon putra diancam pati ku uwa diancam pati lalos kaula nun sabab hakim geus netepkeun rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab nguningakeun ieu rahasia teh kaboker usaha uwa maneh comel sanes kaula nun aya anu sumping ka itu ka Curug Sewu saha nyaeta garwana Paman Suyudana Banowati aduh diwartoskeun ti tek-tek dugi ka pengek dikawit dugi ka wekasan Bratayuda jadi antawis Pandawa sareng Kurawa cilaka ama diancam putra oge pun kitu deui kumaha putra teh yakin ngawartoskeun yen surak ambal-ambalan ti tegak Kurusetra teh tarik kadanguna ka itu anu gugur-guguran teh dibejakeun ku maneh cike kita teh dagang bubur ya atuh ambekeun gitu-gitu mah gugur sadaya-daya kaula nun putra diancam pati gerak waduh Raka Prabu daguan siap kulayar mulu jauhan sadaya-daya kaula gila-gila ya
sumping nyawa goblok nabi-nabi nak mau kadengen sia aing telan seukeul aing pangna ngagugu teh kulantaran sia Batara diajen bae ka Bataranana tapi geus kaboker kieu mah deuleu gerak tegerakeun kategaan bae karesna dipodaran bae baheula Prabu Susu ayeuna Prabu aturan Pandawa jeung Kurawa dulur ayeuna aing jeung sia tukang tipu sia kayak nipu naon wah itu nipu naon jelas nipu naon si goblok maksud lo belum kita ngomong mana si caka mana caka atos ku kalau disebutkan dipayah jeung anakna bae kabina-bina nangaras ya Raka Prabu tiasa kaulah sasangem teu bisa pintar saya nipu teh aing saya kaolo deui itu budak nih geus sabaraha kali ka aing saya ngabohong teh mikir sia kayak nipu teh nipu naon nipu naon rumah saya kita melaksiki asam kain di dana paleungeun sumohon pikir ku sia jadi moal nya moal eta nyaho moal jadi kunaon mah keur ditakai atuh naha salira uninga moal jadi make kersa goblok aing teh ngagugu teh kulantaran sia Batara geuning jadi Bratayuda teh malah geus pamungkas ayeuna sumohon kaulah tiasa sasangem sagede panuhun heula nafsu bilih mata kaduhung badan anu batang katempuhan ieu teh kaulah teh pangna kitu teh nyaah Kang jangan naon sia manyeun jangan nipu kieu yakin salira teh upami Bratayuda teh bakal mihak ka Kurawa benar teh salah tah tidinya nah tega salira bakal jadi musuh jeung kaula dina waktuna peperiheun atuh Pandawa jeung Kurawa piraku urang mah kudu kabawakeun antara Lur jeung Balaya kenapa saya kahiji kadua salira teh kagungan ieu pusaka anu kasebat nenggala penghancur masa bujang hingga Pandawa Kurawa ge bakal hancur lamun jadi kaluarga atuh moal aya balitungan antara Pandawa jeung Kurawa apalagi teh kangen nangtukeun bener jeung adilna waktu balitungan tah kaula nyeun cara kitu teh bakal tingkunya akan jadi dulur nya akan jadi lancip ulah nepi ka nimulkeun dodar antara kaula sareng salira panuhun akang sing emot teu keur sandinya ya denge atuh tanpa lain milu perang hayang nyaho atuh Bratayuda hayang nyasian atuh Bratayuda upami salira para yaksian Bratayuda ayeuna teh tuh tingali finish ya pina antara Suyudana sareng Bima patutunggalan tuh keur dieu ya aduh kekuatan wina teuing saya teh dipu teh ka aing teh aduh kresna asa dilendeng aing kudu jadi adi nya kaula maka kaula teu ridho lamun kaula kudu pasajeun salira panuhun eta punipuna sia teh carana ka aing teh salah
Jadi mau sih biasa bila lagi. Ya mual. Itu pakai kita. Nah, itu akan benar kita. Coba eta. Tanya siapa ini? Cari. Si gereg si page. Murid aing dua anak ge. Dinamain gada. Sak tulikeun. Najan maneh geus beak dulur baraya. Aing aya ge tenang. Aya anu berat sabeula. Aya anu ngajalankeun hukumna nyensang. Onaran wae. Kabila-bila teuing. Oma saudara. Cing murni maneh menang teh. Aya jelema nu teu murni. Hidung jelema teh. Oh, laras Kakang Semar. Siap. Ya. Naon itu teh euy? Ngan aing teu ngeunah hate we deuleu. Ai silaing teh nyaho kitu. Bima deuleu geus goprak we. Tenggelan Bima mah ka Yudana kala diseungseurikeun. Bima digebuk sanga gerung sia. Alah. Geus kana duitan anu we. Geus kana duitan tarumpangan ditinggali. Aya nu nya ka Yudana. Anu nya ka Bima. Aya nu nya ka Bang Sulaksana. Didoakeun bakal nyicil si gede kata siapa? Ya, dilawan masih si Yudana. Buah kuat si Bima. Naona tinggal ikut. Plastik kersahyang tumampara. Bima ngajungka tetiasan nyaring deui nganukur empes-empesan. Panuju sia. Yai Bima. Waras itu makan jati-jati itu makanin waras oleh ya kemang cangkok keja kusuma kemang cangkok keja malah damang ya anjir cepat deh wae cepat tuh si Bima tuh saya kira kau sudah mulu kuat tuh gitu nanti sudah kuat gitu tinggal ye waduh salah lengkah tuh benar doi tinggal doi beres anuju mau kuat si Bima deke saya tinggal coba bong gitu atuh kemang cangkok keja kusuma kemang cangkok keja wardamang ya duh anjir cari jir deui udah itu si Bima yo kuat si goblok awak nama. Waduh, nyerang dulu ke Yudana. Mundur Yudana. Dah, syaitan. Ngeplos ada mah. Langsung karep, nyampu karep, tegang. Dah. Aduh. Ayangnya, namru deui. Namru ceklan mana namru. Waras tu jati-jati tu makan di waras oleh ya kemang cangkok ya kusuma kemang cangkok keja waras. Damang ya ni. Jam deui. Ieu. Kapangi sia cak getrek. Paingan menang Panawa. Da ieu. Naon kitu? Bieu moal kemang. Da karege bae. Kemang boleh, kemang naon? Ya, aing nyaho buka kemang cangkok ya kusuma. Licik sia, licik, nakal licik. Oh, sia. Da karasa ku aing sia gerejam mah. Tinggal saudara, tunggu. Dah, sia.
panuju sia ngagoler dewa sok saya nyebut kemak deui sok sia kemang bobadotan anu sakalian Kresna lantaran dibekem sanajan dina manah tapi tetap kaganggu ku kejadian monegi lajeng nyerat dina taneuh ku inung sampeanana kabina-bina teuing teh cicing iya tidak kesal saja tuan gua ngomong gua yang ngasih Allah nyebut kemang gua bina-bina teuing licik sia teh iya dan orang teh sing sireumeuh Kang sireumeuh puas hantu oyag itu saya mai ditangkap teh oyag Kang ya supados rada eta nongtonna paling ditu rayu tapi ulah jauh aing moal digali sia itu make kembang urang kuat naon eleh Kresna ngiceupan ka Arjuna parantos surti anu temus kana manah Arjuna yen tilas cicing Kresna kedah disampurkeun Kakang Semar ieu nu aya rasa yen kaula kudu datang ka tilas nonton Kakang Batara sae atuh nuhun pot sampurkeun aya naon tilas ngadeg neraka Batara sae nah ya gambar cacing naon pot aya gambar cacing lah ya mana bapak maneh ya dieu kumaha wae dulungan ya nya doakeun ku bapak atuh ulah nepi ka cenah boborot kitu dulungan ieu era panawa ieu naon Kang tingali Kang memang aya kanyataanana tina tembus rasa kaula dok aya naon plan aya aksara naon itu yakin diserat ku sampeanana aya juga abdi gambar cacing ya oh geuning ieu teh tulisan Kang seratan leres seratan naon anu pangluhurna mah wis ugane Bambang Puhune Bambang Sulaksana Puhune wis ugane Bambang Puhune singkiwa rada ngingser singkiwa rada ebea Pak ka bulan kawas-kawas anu kudu ditepikeun ku kaula ka Kakang Bima ari hartina wis ugana teh geus waktuna tinggang puhu pingpingna ngan rada ngeser saeutik nyaeta saluhureun-luhurna saluhureun tuurna cing atuh Kang kumaha cara nepikeunana nyangakeun ka Kakang Semar oh sae tulungan Kang sawios abdi we nuhun cepot tawala bantuan silaing dewek silaing cepot naon urang ka tengah lapangan
urang ngaharewasan Juragan Bima teu meunang aya nu ka itu hayang ditewak lalawara teuing supaya ulah kate nyeun ku jelema ieu jadi pangna abdi ditiup teh moal kate nyeun ku jelema-jelema nu aya di dinya nu lalajo abdi ditiup siang sidawala heeh da bapak ku abdi lebih ka kitu-kitu gua katinggalin kudu nagih maksudna tah ieu urang apalkeun sajajar hewan hah kumaha dewek nu pangluhurna wis ugane sok apalkeun ya abdi dawala dek sila itu kedua bapak mana naon teh wis ugane kedua bang puhune sing kiwa rada gingser nu mana nu babarinya eta we anu rada nyingsat ieu mah lain rada nyingsat goblok rada ngingser dewek wis ugane bang puhune sing kiwa rada begang sing kiwa rada ngingser dibanting sia wae tong kemana karep ngomong rada begang nya sok apakeun ceuk dewek wis ugane bang puhune sing balalageur hirup teh sing kiwa rada ngingser sok sing kiwa rada ngingser apalah sok sing gancang sia dola ulah uji ku aing wis ugane bang puhune sing geura bararek hirup teh Allahu Akbar coba lain sia teh belatnya lah aing ngapakeun geus kolot ampun kelenana singki warada ngingser rada ngingser anu singki wada geuning singki warada ngingser sok wis ugane bang puhune wis ugane bang puhune singki warada ngingser sok lah apa wis ugane bang puhune singki warada dewok ai kumaha atuh jatuh mah ya bibing ya ayo mau katinggalian sia tuturkeun aing ayo we ceuk bapak wis ugane nya heeh ceuk si lain naon bang puhune heeh ceuk dewek naon cing man bagian akah heuh naon cing sing kiwa rada ngingser tah sing kiwa rada ngingser cek aing mah si lain lamun poho keur bejaan bae
Sirena hidup. Hidup Sirena. Hidup Kurawa, hidup Kurawa. Hidup Kurawa. Ya. Ya. Wis ugane kan Tulung dulu Gus setengah eling setengah luntir deknya masaha saya teh kurang ajar ayo udah siap belajar kagebuk kan wis udah siap belajar wis ugane ulang wis ugane Bambang Puhna singki waradang ingser maksudnya naon belum wis ugane wis ugane wis ugane wis ugane eta wis ugane wis ugane wis ugane da wis ugane ya tulikeun ya Bambang Puhna ujang Bambang Bambang Puhna Bambang 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 Puhna Bambang Puhna wis ugane wis ugane sing geura cager sing geura cager sing geura cager sing siringkeun sing kayo sing sireumeun lain eta naon sing ceuk aing naon sing kieu waradang ingser eta bisi silih pohong keur bejang ku dewe Bambang sing kiwa ma eta radang ngising geus nyingkat hah nyingkat sing kiwa geus ngarti aing ya sing kiwa radang ngising ya nu gara-gara ya eta syawani anjing ka dieu nyoba katingalieun usaha iwati kuagan ya bener saya teh katingalieun ku batu teu teu apa ku eta mah oh teh lalu teh wah mau katingalieun wah maju siapa mah goblok Bima barang emut karena Purwa Daksina Purwa marang wiwitan Daksina wakasan emut ka eyang nyata abiasa yen abiasa teh kapungkur kantos dilayap ku Siyudana jadi sapana abiasa ka Siyudana apesna Siyudana bakal dina puhu pingpingna emut kadinya Bima jangi datangi wah bener hudang deui Bima ana ingkang kamu tusakan jiwa dan kadira wah wah Milosya modar ampun Bima
Kurawa sadayana pada ngahuleng ngaragamenan numutkeun carita dina pawayangan ieu si Yudana kengeng saminggu mah kegerungan dina palomeran aya nu malire itu kaya nyaeta bakal disambung kana lalampahan Jaya Gangsiran nyaeta aya Kurawa anu kabur Partomarmo jeung Aswatama anu kiwari teu acan kapelan kitu numutkeun carita